إلى مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. halaman 7 nya jajaran kegenap janab min asrofil ulumi ayat min asrofi ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti tina dalam kurungna berarti ngalajungkeun fil ulum. Min asrofil ulumi gitu bahasana. Min asrofil ulumi ilmu tauhid teh tina pangmulya-mulyana pirang-pirang ilmu. Ai akromil ulumi tegesna pangmulya-mulyana pirang-pirang ilmu. Jadi kos ieu mah kos ngiklankeun ilmu tauhidnya, tapi memang bener gitu. Jadi pas ieu teh babna bab ngabahas ilmu tauhid. Kunaon urang teh penting ngaji ilmu tauhid teh ayeuna dijelaskeun. Jadi sadayana ilmu teh mulia. Ya. Sadayana ilmu mulia seperti ilmu mana? Ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu bade, ilmu arud, terus deui ilmu istiqoq. Eta teh marulya. Mulia eta teh anu ilmu anu ditataan me teh. Ta eta ilmu. Ngan di antara pangmulia-mulyana ilmu nyaeta hanya ilmu tauhid. Ieu sanes nganapikeun ilmu anu sanes. Singkade ulah salah tafsir. Al ilmu wahid. Ilmu teh hiji. Mana tauhid, ma'rifatullah. Terus kumaha cenah ilmu sejen? Tah eta cabang-cabangna ilmu. Tapi singkade ulah salah tafsir. Lain nganapikeun ilmu usul fikih, lain nganapikeun ilmu mabade, mantek, mani bade bayan, sanes kadinya. Jadi ilmu tauhid teh syarat hiji ilmu syarat pikeun ngaji ilmu anu sejen. Jadi nalika ngaji fikihna keur tauhid. Jadi nalika keur ngaji mantekna keur tauhid. Nalika ngaji usul fikih nauge tauhid, nalika keur ngaji ma'ani nauge tauhid. Jadi ilmu tauhid teh naon sababna pangmulya-mulyana? Sabab eta ilmu tauhid teh syarat salametna tingkah dina ilmu-ilmu anu sejen. Artina di mana keur ngaji nahwu sorob misalkan. Eta nu ngajina keur tauhid hatena teh tah ngaji dina nahwu sorobna ge salamet. Naon sababna? Sabab nunggalkeun Allah dina hate nalika keur ngaji nahwu sorob. Antukna kumaha? Kuring lain naon? Lain bisa kuring ieu ngaji kitab sorob. Tapi Allah anu ngabisakeun kuring sehingga bisa ngaji kitab sorob. Tah kitu maksudna. Jadi ngaji sorob nauge salamet dina katauhidan. Ya. Jadi kan tauhid syaratna iman. Berarti lamun teu tauhid dina nalika keur ngajina berarti henteu iman. Berarti lamun keur ngajina teu iman, moal matak jadi dandanan kanu maca kitabna, moal matak jadi dandanan oge kanu jamaahna kitu ngabahasakeunana. Matakan tauhid teh hiji syarat penting pikeun jalmi-jalmi anu ngaraos kailmuan. Janten kadenya bisi lepat tafsir dumeh aya katerangan ilmu tauhid pangmulya-mulyana sanes berarti ilmu anu sanes teu mulya nya sanes kadinya nanging ilmu tauhid ngajantenkeun syarat pikeun ilmu-ilmu anu sejen.
Jadi paminingal pangistiqoqana ilmu berarti anu ngabahasakeun arifin nyebarkeun ilmu aina teh tina naon tina iliyin. Ilmu teh aina teh tina iliyin. Jadi jalma anu gaduh ilmu teh kadudukanna nya kaya-kaya di surga iliyin. Ai surga teh surga iliyin teh surga anu pang tinggi-tinggi nah surga iliyin disebutna. Matakan ilmu lir ibarat angka 0 saur arifin. Makhlukna angka hiji. Jadi ilmuna angka 0 berarti makhlukna angka hiji. Ya. Ilmu berarti disebut angka 0 memati, ari makhluk disebutna angka hirup. Angka hirup berarti hiji, 2, 3, 4, 5, genep tepikeun ka 8. Eta angka hirupannya. Jadi lamun misalkan hiji tambah 0 berarti eta 10 peraknya. 10 perak 10 rupiah. Mau lakukan naon berarti ilmuna hiji. Hiji jelemana nambah 0 na hiji berarti 10 rupiah. Mau lakukan naon anak itu mah kudu ditambahan deui atuh 0 na tambah hiji berarti 100 rupiah. Moal eta budak ke 100 budak dukian teh. Henteu berarti nambah 0 kudu nambah di 0 na berarti lamun nambah 0 na 3 berarti 1000 nya 1000 tangis mulai nya mulai 1000 tah mulai menang permen 3 menang 1000 terus aya hargaan nya terus rada mulai hargaan tambah di 0 na jadi 10.000 nya rada berharga eta mah 10.000 tambah deui di 0 na jadi 100.000 rupiah istimewa disebutna. Jadi semakin tambah 0 na semakin berharga. Jalmi semakin tambah ilmu semakin tambah berharga na. Coba jalma matakan saur bahasa guru kieu jang ari ngaji teh memang ripuh ngaji teh ripuh ngaji mah ngan leuwih ripuh deui nalika hidup terjun ka masyarakat teu boga ilmu. Kitu saur pangarsa akang. Matakan penting ilmu teh nya penting. Jadi hiji rupiah nama henteu nambahan nolna berarti kan memang harga. Tah jalma oge kitu di mana bertambah ilmu tambah berhargana, tambah istimewana, tambah darajatna, terus bertambah nepikeun ka ketemu ujung nanya eta iliyin disebutna. Berarti aya nata iliyin. Puncakna eta teh iliyin teh. Jalma nu boga ilmu ditempatkeun ku Allah di surga Allah ngaranna iliyin. Ya. Anu surga anu pangluhurnya nah eta surga iliyin namina. Artina berarti di alam dunya ge lamun eta hiji jalmi ngagaduhan ilmu tah eta teh kaya-kaya eta urang keur di surga iliyin tapi di alam dunya. Atuh geunahnya memang aya ilmu mah salatna ge make ilmu. Kitunya sodakoh nage make ilmu, zakat na make ilmu, puasa nage make ilmu. Tanya pentingna ilmu teh. Tak kembali jadi ilmu tauhid teh nyaeta min asrofil ulum, ay min akromil ulum. Ilmu tauhid teh tina pangmulia-muliana pirang-pirang ilmu. Sadayana ge ilmu mulia tapi tina sadayana ilmu anu mulia teh ngan hiji eta teh ilmu tauhid anu pangmulia-muliana. Naon sababna ilmu tauhid janten ilmu anu pangmulia-muliana? Sabab ilmu tauhid janten syarat salamet pikeun sadayana ilmu. Ya, matak diajina oge kedah pangheulana ilmu tauhid. Urang kali di pondok pesantren samemeh ngaji jurumiyah. Samemeh ngaji sorok kaelani memeh imriti memeh alfiah memeh mutamimah teh memeh sudur dahar kedah nama nu ngaji na ti payun teh nyaeta ilmu tauhid heula Pansaur Ibnu Ruslan disebatkeun awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistikoni panghelanan wajib ka manusia makrifat ka Gusti Allah. Jadi bahasa bistikon ya orang tingali kalimah bahasa bistikon lamun dina ilmu alat mah berarti istikon ta eta teh
disebutna sulasi majid warna sani. Lamun dina ilmu alat berarti istaf'ala ya. Istikona berarti istakhroja. Kita ngabahasan gitu. Berarti kadituna yakin, aikona istakona amrih yakin. Jadi yakin teh jadi kenyataan. Ku ayana bistikon, ku ayana dalil. Jadi pangheulana anu wajib ka manusia makrifat ka Allah sarta dalilna bisa. Ta dalilna eta istikon eta bistikon eta ngajadikeun nimbul yakin anu nyata. Matakan dibahasakeun tahakkuk bimakom iman. Jadi lamun awal-awalna urang tauhid heula engke kadituna matakan jadi timbul keyakinan anu kuat dina hate, dina nalika keur ngajina teu matak jadi sombong ngajina oge. Naon sababna? Abi kabisa anu aya dina dirina nemrak eta teh dibisakeun ku Allahna. Jadi keur ngajina oge teu aya ujub ria takabur. Naon sabab? Bisana eta nu ngaji eta dibisakeun ku Allahna. Ta eta bistikon sebutna. Jadi timbul keyakinan. Antukna kumaha nemrakna? Berarti dipoyok sok, dipuji mangga. Ek dipoyok sok kuring mameureunnan kitu bahasana, dipuji mangga gitu. Jadi nemrak lah kitunya. Jadi henteu galideur. Maka di mana-mana aya bahasa Sunda. Bahasa Sunda kan makrifat ka Allah misalkan. Aya bahasa Sunda makrifat ka Allah. Tah bari yakin jeung nyata eta teh makrifat teh. Bari yakin eta pangheula-heulana hiji jalmi kedah yakin heula ka Allah, kedah makrifat heula ka Allah. Lamun teu makrifat mun teu kenal bingung da kanu di ibadahna oge kitu. Allah teh nu kumahanya? Allah teh berarti anu kudrat, Allah teh berarti anu irodah, Allah teh anu kalam, Allah teh anu hayat kan gitu. Berarti salian eta lain Allah gitu. Jadi geunaheun teh kitu. Allah teh anu wujud, Allah teh anu kidam, Allah teh anu bako, Allah teh anu mukhalafah, Allah teh anu wadaniyat, Allah teh anu qiyamu binafsi. Salian teh eta berarti lain Allah. Tak kitu saya ilmuan mah. Geunaheun. Jadi tiga bobodo teh nyoka sama tinggal numawi di pasantren-pasantren kedah nama dipayunkeun ilmu tauhid heula supaya akur sareng susunan tugas. Pan tadi awal wajibin. Awal-awalna manusia tugas teh naon? Makrifat ka Gusti Allah. Berarti dina ngajina ge awal-awal heula. Awal ngajina. Naon? Tauhid. Supaya nyusun tugas katugasan. Da katugasan urang ti Allah ka alam dunya berarti kumaha? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu samata-mata kaula saur Allah nyeun jin jeung manusia angin kajaba wungkul pikeun ibadah ka Allah. Syaratna ibadah berarti makrifat ka Gusti Allah. Dalam ibadah teu makrifat ka Gusti Allah dina ibadahna ge kan bingung. Ngabdina oge bingung kana naon ngabdina. Mun cenah ka Allah, Allah teh nu kumaha pan kitu. Diwengku dina sifat tauhid supaya teu kabobodo teh nyoka samaran tinggal kitunya. Jadi nyusun katugasan atuh sanajan teu pangheulana ge atuh ngareneng kitunya. Ngareneng misalkan pami ngaji ilmu alatna anu dasar misalkan jurumiyah atuh ilmu tauhidna tijan daruri eta dasarna ta. Terus misalkan di pasantren naik karena ilmu nahuna mana imriti atau naik ilmu tauhidna karena kitab samsi gitunya gitu ta. Terus we nimbang sesuai naon sesuai keadaan si murid nya. Nimbang keadaan si murid teh pakna dina dasarna kieu tengahna seperti kitu. Jadi ulah sampai tepikeun ka pasantren anu badag santrina ribuan, jamaahna ratusan, misalkan ribuan. Terus misalkan anu di basahana naon tepikeun ka ngaji alat nage misalkan alfiah, tapi ilmu tauhid teu diaji. Waduh, bahaya. Misalkan masantren 10 tahun. Biasana mah kan lamun masantren ke di SD-nya, di SMP. Berarti sanawiyah laju karena aliyah berarti genep tahun biasanya gitu. Mempapak berarti 7 tahun tepikeun ka wisuda na teh 7 tahun.
ngaji alfiah beres, imriti beres, dina alatna oge beres, eta teh kaelani sumawona atuh amil makomo gitu tasripan mangis di luarna, di luar otak kepala, tapi tauhid teu diaji, antukna engke bingungna pikeun eta si santrina. Naon lulus ti aliyah teh gubrag ka masyarakat pan meureun teu sadayana jadi kiainya, teu sadayana jadi ustad, teu sadayana jadi ajengan. Bebes eta teh murang kali teh misalkan jadi pagawe, rek naon bae pagawena mah misalkan jadi patani, jadi padagang, jadi pagawe, jadi karyawan. Apakah kergawe jadi karyawan atau nanti jadi macul di sawah? Apakah ilmu imriti anu digunakeun? Pan teu tah anu digunakeun teh ilmu tauhid. Naon sababna? Sabab ilmu tauhid mah nganyatakeun tahakkuk bimakom iman. Hate dina nalika hiji aktivitas aya imanan ta eta salamet dina aktivitasna. Atuh dina keur maculna ge eling ka Allah, terus dina keur kasabna ge eling ka Allah, eta teh kan ku tauhid. Matakan penting awalna kudu tauhid. Matakan saur Ibnu Ruslan sebatkeun awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni nya, pangheulanan wajib ka manusia nyaeta ma'rifat ka Gusti Allah. Ari bahasa ilmu tauhid teh bisa disebutkeun bahasana ilmu hikmah bisa, ilmu kalam bisa, ilmu makrifat bisa, ilmu wahbiah bisa, ilmu hakikat bisa. Eta teh lamun nganyatakeun ilmu hakikat eta berarti masukna ka ilmu tauhid. Ilmu makrifat berarti eta tauhid. Ilmu kalam eta tauhid. Ilmu wahbiah eta tauhid. Matakan kupang mulia-mulia na ilmu tauhid seueur ngaranna. Itu seueur eta ngaranna ilmu tauhid teh. Jadi kembali deui pangheulanan wajib ka manusia teh nyaeta marifat ka Allah, kalayan yakin jeung nyata. Ta eta bistiqoni teh, kalayan yakin jeung nyata. Lain ngabahasakeun iman taklid, atanapi tuturut muning cek dina kitab, tuturut muning cek pausad oge da aya Allah teh ngagaduhan sifat wujud pan kitu nya. Cek saha eta teh Allah ngagaduhan sifat wujud pan cek Pak Ustad. Tuturkeun misalkan urang teh tadina nalika urang misalkan masih kene mampu belajar, masih mampu kene ngaji jeung ustadna deukeut, ta eta bodoh anu teu dihampura lamun misalkan urang teu ngaji deui. Jadi aya bodoh dihampura, aya bodoh teu dihampura. Bodoh dihampura mah berarti jauh ti ulama nya, jauh ti ustad, jauh ti pangajian, mencil misalkan imah teh di gunung. Ta eta bodoh teu bodoh dihampura. Sok sanajan misalkan hanya terang sifat Allah wujud tidak mbako hanya terang kitu doang eta dihampura. Naon sababna? Sabab teu eueuh aya lahan ngaji gitu. Aya bodoh anu teu dihampura ku Gusti Allah. Mana bodoh teu dihampura? Atuh deket ustad misalkan kompen anu mah seueur nya. Ungal naon? Ungal belokan ustad ayeuna mah. Tisa RT itu sababaraha ustad, terus majlis taklim seueur, masjid oge seueur nu ngayakeun. Berarti lamun eta urang teu nyaho bab eta bodoh teu dihampura, berarti abadil abadi narakana eta iman taklid teh. Atuh kumaha cenah kudu iman pan kudu nyaho lah tina kitab jeung para ustad. Hanya sekedar tahu hungkul mah da memang tauhid mah lain bab catalaran, lain bab naon? Lain bab hafalan. Tauhid makan syaratna kedah daukiah, kedah karasa Allah teh aya, kedah karasa Allah teh kawasa. Artina matakan bistikon. Ya, bistikon berarti yakin jeung nyatana. Keur nganteur keyakinan maka dibantu ku nganggo dalil heula. Kan kitu nganggo dalil naon sababna lantaran benten-benten jalmi teh aya anu yakin ku dalil, aya oge anu yakin ku mukasafah. Pan benten-benten. Aya anu yakin oge ku musyahadah. Jadi sing horeng kabagi-bagi keyakinan teh. Awalna yakin ku ilmu jeung dalil disebutna kamari disebutkeun naon? Idrok jajin. Tah kitu ceuk Pa Ustad oge Allah teh aya, Allah teh wujud.
Berarti lamun ditanya kumaha naon bedana wujud anjeun jeung wujud Allah, pan berarti lamun tafsil mah lamun ngaji mah bisa urang ngabedakeun antara ayana Allah jeung ayana urang. Allah mah wujudna wujud hakiki, urang mah wujud idopi. Artina Allah mah ayana teu butuh kanu ngayakeun, urang mah butuh ayana teh kanu ngayakeun. Beda teu antara ayana Allah jeung urang. Berarti sah teu mukhalafatul hawadisina. Tuh nya Allah teh benten sareng makhluk teh kedah yakin teh kitu. Nya. Jadi bisana di urang henteu sami sareng bisana Allah. Allah mah bisana teh henteu ngabutuhkeun kanu ngabisakeun. Urang mah bisana teh ngabutuhkeun kanu ngabisakeun secara dohiriah ayana urang di alam dunya ngabutuhkeun inung bapa. Hakikatna Allah nu ngayakeun urang, pan Allah mah ayana Allah teu ngabutuhkeun kanu sajen pikeun anjeunna aya. Berarti jelas Allah teh hakiki wujudna teh urang wujud idopi, wujud aridi. Tingali deui Allah teh naon langgeng bako disebutna. Ngaran bako berarti abadi, ajali tur abadi. Tingali ka urang. Beda berarti urang mah di alam dunia pasti aya tungtungna, lian Allah mah pasti panah, pasti ruksak, pasti aya tungtungna. Berarti urang mah lain Allah, berarti ngaran-ngaran urang lain Allah, berarti urang kudu siap, kudu saged, kudu setiap saat berarti kudu eling. Naon sababna? Sabab bisi dina hiji waktu urang dipundut ku Nur Hayu. Urang nyawa urang diangkat ku malak naon, malak Ijroil. Dina nalika urang lamun teu siap eta urang disebutna lain husnul khotimah tapi suul khotimah naudzubillah min dalik. Terus cenah pan urang teh ruhani urang teh engke langgeng berarti sarua tuh ruhani urang jeung Allah langgeng. Beda. Allah mah langgengna teu ngabutuh kanu ngalanggengkeun, tapi urang mah ruhani urang ke di akhirat langgeng. Ngan langgengna urang butuh ka Allah ngalanggengkeun urang disebutna urang teh bako jamani. Ari Allah mah bako hakiki, urang mah bako jamani. Tah kudu kitu. Jadi ngerecek sesuai dalil. Jadi iman teh kudu sesuai dalil gitu. Sesuai kateranganana. Tah eta teh lamun hiji jalma yakinna ka Allah melalui ilmu jeung dalil, tah eta disebutna idrok jajim nyaeta manggihkeun anu pasti yakin ka Allah taala. Tapi keyakinan eta anu timbul tina ilmu jeung dalil, tah eta teh disebutna idrok jajim. Ningkat tos di dinya teh tos aya kailmuan, tos aya dalilna, ningkat biasana mah kumaha yakin kuladang mukasafah. Nanu disebatna naon? Daukiyah jajim. Jalma nu ngaji ilmu suluk misti naon ngawajibkeun naon riadoh jeung mujahadah. Ari riadoh berarti ngalempengkeun tujuan ka Gusti Allah, mujahadah merangan di nafsu di dalam diri. Tah eta teh wajib pikeun salikin riadoh jeung mujahadah. Tadina riadoh aya dina disebutkeun makom mukasafah. Artina ieu ruhani nobros ka samiat mugayabat, nobros ka alam afal, ka asma sifat, ka nurdat. Ketika urang bisa teh nobros kana kudrat Allah, lain kuring nu bisa tapi Allah anu ngabisakeun kuring. Tah eta teh ruhani nyaksi, lain kuring nu kawasa, Allah nu ngawasakeun kuring. Tah eta teh disebutna yakin ka Allah melalui ladang mukasafah gitu ta nya. Ti mukasafah mah ti mulki berarti nanti mulki ka malakut, ka alam para malaikat, alam kaelingan di mana-mana urang harita eling berarti kaya-kaya ruhani keur aya di alam malakut. Tah ieu yakin teh menang mukasafah disebutna dauk jajim. Tah ieu yakin teh ningkat. Anu awalna tina ilmu jeung dalil ningkat keyakinan teh dibantu ku kakuatan pamanggih sorangan anu disebutkeun tadi teh mukasafah teh nya. Mukasafah nyata terbuka ka alam mugoyabah. Jadi bahasa samiat mugoyabah teh paningal hate ka alam-alam anu samar. Artina malam anu samar teh pan afal Allah teu katingali nya ku mata dohir. Artina kitu asma jeung sifat Allah pan teu katingali ku mata dohir tapi bisa karasa ku sir. Jadi sing orang ningalina Allah teh lain ucapan tapi sir anunya nyaksi berarti tingkahna syuhud atanapi tingkatna musyahadah. Syuhud mah paningal mata hate.
artina ada katingali atuh kudrot irodah Allah katingali gitu nya eta teh terbuka muka sapah terbuka ke alam mugoyaba tah yakin kula dang muka sapah berikutna tadi awal tina ilmu jeung dalilnya terus deui disebutkeun dauk jajim awalna hidrok jajim berarti ningkat kana dauk ya jajim tah terus ningkat biasa matakan ala bisa karena biasa matakan ieu HTT kaimanan teh teras-terasan kedah istimror kedah istiqomah HTT cuman teh we ka Gusti Allah gitu asalna dina hidrok jajim sesuai dalil jeung keilmuan terus naik karena mukasafah terus naik deui engke teh kana musyahadah mistikeun ka Allah taala kurasa eta mah kurasanya mastikeun aya Allah teh kurasa engkena teh ujung-ujungna rasa dihirupkeun rasa dikuatkeun rasa dibisakeun rasa diobahkeun rasa dicicingkeun ku Gusti Allah berarti keun nalika salat rasa ieu teh Allah anu nyolatkeun kuring Allah anu ngabisakeun salat ka kuring tah eta teh rasa kitu berarti eta teh disebutna wusul ka hadirat Allah Subhanahu wa taala jadi ngesolatna ge teu pantenan teu jadi sombong dumeh kuring misalkan rajin sholat dumeh kuring bisa sholat jadi ningali ka batu nu tara sholat jadi memandang sebelah mata teu kitu tah eta kusir nah nu tadi mah nu awal kepercayaan teh tos naik kana yakin ngarasa ieu padamelan teh berarti padamelan Allah nya satiap hiji perkara berarti teh padamelan Allah leungit berarti akuan gawe dina diri urang eta teh teh kurasa teh leungit manehna teh teu aya padamelan lah ukuranana kitu teu ngagaduhan padamelan ngan aya padamelan Gusti Allah tah eta teh tos jadi dauk jajim eta teh namina tah eta teh keyakinannya dan ningkat deui kana naon kana wujud dan jajim lo banyak jadi wujudan jajim nyata yakin ngayakinkeun ngamistikeun ka Allah ladang musyahadah sareng muayyanangkeun dina kitab ieu dijelaskeun nya kembali ilmu tauhid teh disebatkeun ilmu anu pangmulya-mulyana ilmu naon sababna disebat pangmulyana ilmu sabab tu tingali bi'tibari maklumatiha ku ngitung-ngitung anu kanyahukeun anu dikanyahukeun ku eta ilmu jadi pan ai ilmu sejen mah ilmu tauhid mah lain ngartikeun nganaon lain ngabahas ilmu zakat tauhid mah sanes ngabahas ilmu timbangan sanes artina ilmu tauhid mah sanes bab muamalah sanes bab munakaha sanes bab jinayah sanes ai muamalah berarti nyaritakeun pekerjaan gitunya ai munakah berarti nyaritakeun urusan rumah tangga bab jinayah berarti eta nyaritakeun hukum perdata pidana sanes kadinya ilmu tauhid mah nyaeta ilmu kunaon disebut pangmulyana ilmu eta anu dibahasna nyaeta sifat-sifat kapangeranan Gusti Allah kitunya Allah anu dibahasna teh kaallahan we anu dibahasna teh pan Allah anu pangmulya-mulyana anu pangmulya-mulyana dilian Allah pan teu mulyanya lamun dibandingkeun jeung Allah matakan ilmu tauhid pangmulya-mulyana teh karena dilebetna ngabahas tentang ilmu kapangeranan tah eta tah nya mulyana ngaji tauhid teh gitu ilmuna nu nganyahukeun kapangeranan jadi pangmulya-mulyana ngaji memang ilmu tauhid tapi kade salah tafsir lain nganapikeun ilmu-ilmu sajen artina ilmu tauhid janten syarat pikeun ilmu-ilmu anu sajen ida wujida satu ilam wujida mafrud di mana-mana hate ketemu tauhid berarti eta urang hate aya imanan bal asrofiha balikta atanapi bahkan pangmulya-mulyana ilmu hatta minat tasawufi sehingga tibatan ilmu tasawuf jeung dibandingkan ilmu tasawuf ya berarti muliakan ilmu tauhid allazi anu huwa ari itu ilmu tasawuf teh eta tasfiyatun atanapi ngabersihkeun lil qulubi kana pirang-pirang hate nya eta ilmu tauhid teh ilmu pangmulyana sehingga dibandingkeun jeung ilmu tasawuf oge masih keneh mulia ilmu tauhid ya sok pada mah pan ilmu tasawuf teh luar biasa mulia naon sababna ilmu tasawuf mulia karena ilmu tasawuf mah dilebetna nyaeta naon ngajelaskeun bab-bab ngabersihkeun
ate sifat-sifat madmumah teh dihilangkeun tah ayana ilmu tasawuf matakan ujub ria takabur sum'ah lawama sum'ah terus di naon teh hasud tulu amal kikir ria eta teh dihilangkeun kana ngagaduhan ilmu tasawuf tuh ilmu tasawuf teh mulia jalmi mulia tos tiasa mikeun ujub jalmi mulia tos tiasa mikeun ria jalmi mulia tos mikeun sum'ah mikeun hasud mikeun hikdu nya hikdu teh kada demes kada demes kana dunya kitu menang hiji hayang dua hayang tilu gitu eta hikdu disebutna nah kitu nya sugan we atuh meureun 100.000 ne menang ya sakit padahal geus meunang eta eta hikdu hikdunya unak-unak teh mata teh meunang mikeun tulul amal eta teh tasawuf teh mikeun hubudunya eta teh jalma jadi mulia dibersihkeun eta sifat-sifat madmumah tadi teras dieusian make ku husu dieusian ku tadoru dieusian ku hupiah dieusian ku ridho dieusian ku tawakal dieusian ku tawadu asalna koret jadi barahan bedanya barahan jeung berehan aya berehan mah kudu dipenta heula mere eta berehan lamun barahan mah teu kungsi dipenta atawa lamun dipenta ge mang ibu tuh batako 2 cobi abi nyuhunkeun batako 2 dibarena 10 tah eta barahan rumang tah 10 eta barahan sebutna tah eta teh jadi kitu jalmi jadi mulia bersih madmumah timbul sifat-sifat anu sae dan jadi mulia eta teh jalmi mulia berarti ilmu tasawuf teh luar biasa muliana tapi lamun dibandingkeun sareng ilmu tauhid maka leuwih mulia ilmu tauhid naon sababna ye saur kieu musannif li annal a'mal karena sanyana amal pirang-pirang amal gitu sanyana pirang-pirang amal eta latuk balu teu ditarima itu amal bidunil iman kalawan teu make iman sing horeng sodakoh lamun teu make iman moal ditarim salat mun teu make iman moal ditarim tuh berarti kan syaratna tauhid teh kunaon jadi mulia matakan setiap amal-amalan namun aya tauhid eta tandana ditarim tarima sanajan tadi ilmu tasawuf sangat mulia tiasa naon tiasa ngabersihkeun hate tina sifat-sifat mahmudah tina sifat madmumah tiasa ngabersihkeun hate tina surah akwan tapi ibadahna sanajan tos bersih hatena lamun teu iman mah moal ditarima wa tauhidu sedengkeun ari tauhid eta ilmu yasihu anu sah bihi kusabab eta ilmu naon al iman tuh jadi iman nembe disebat sah eta imana lamun aya tauhidan aya tauhid berarti aya iman teu aya tauhid berarti henteu aya iman malahan kin kapayun disebatkeun dina kitab ieu ge bil pana yudhiru tauhid kumaha di mana jalma tos nepi kana makom pana asalna makom bakom mahjub ai makom bakom mahjub teh berarti sataacanan pana naik narekel heula kitu nya makom bakom mahjub terus mungkin kana jamu tos jamu berarti jamul jam'i tos makom jamul jam'i berarti ta makom jam'nya makom bako badal pana tadi memakom bako mahjub gitu ta terus bako parku mahjub pana ul pana il pana ieunya bako badal pana gitu tangke mah dijelaskeun eta teh tah pamitos pana maka eta disebatna tauhid pana teh kieu bahasana eueuh teu ningali bisa urang ngan hate teh ningalina Allah nu ngabisakeun urang tah pana eta ngaranna kitu nya jadi sing horeng ieu teh ilmu tauhid teh pikeun ngesahkeunna kaimanan urang ka Gusti Allah matakan ilmun yasihu bihil iman matakan pangmulia-mulia ilmu tauhid mah saking kumuliana elta ilmu tauhid namina oge seueur nya namina aya usuluddin aya hakikat aya marifat aya ilmu aqaid ilmu wahbiyah ilmu hikmah ilmu ilahiyah berarti ilmu hikmah teh ilmu tauhid berarti lain hikmah kitu nya eta mah hikmat ilmu laduni disebutkeun ilmu laduni ilmu tauhid seueur namina ilmu tauhid sok di mana aya ilmu misalkan aya anu namina seueur ilmu pan teu aya atuh
berarti kan ilmu tauhid unggul anu seueur ngaranna mah kitunya seueur ngaranna ilmu ya teu aya ilmu anu sejen anu seueur namina kawas ilmu tauhid ilmu bayan gitu ilmu mani ilmu bade ngan hiji-hiji na ngaranna tapi ilmu tauhid mah sering di ngaranan teh lamun bahasa ilmu hakikat mah nyata ilmu hakikat nu matak kama qala ahlul haqiqah tak kitu bahasana. Jadi di mana aya bahasa ahlul hakikat berarti nuduhkeun eta teh ahli tauhid. Jadi kasimpulanana tauhid teh ilmu anu pangmulia-muliana di antara ilmu anu marulya. Naon sabab ngajantenkeun syarat makbulna dina amal-amalan setiap jalma matakan ilmu tauhid teh ilmu anu pangluhurna. Mudah-mudahannya urang ku ngaosna ieu bab ilmu tauhid mudah-mudahan katauhidan urang ditingkatkeun ku Allah Subhanahu wa taala kamakrifatan oge sami kitu bae terasna urang dikuatkeun iman ka Allah taala sareng diistiqomahkeun dina setiap midamel kasayan sareng diwusulkeun dina setiap amal-amalan urang ka Gusti Allah. Mudah-mudahan kasab urang salamina atanapi sapapaosna dipaparinan kalancaran atanapi kajanglaran aya dina wilayah ridona Allah sehingga hasilna janten berkah sehingga hasilna oge janten naon ngalap manfaat pikeun bekal ibadah ka Gusti Allah. Hapunten dina sadayana rupi kakirangan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalli wa sallim daiman ala Ahmad. Shalli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal ashabi man qad wajada rahmat sinareng salam mugi tetep salamina rahmat sinareng salam mugi tetep salamina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina Salli wa sallim daiman ala Muhammad. Salli wa sallim daiman abadi wal balwa mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya mugi Gusti nyalametkeun ing coba dina pencabang yasi nareng coba Allahumma shalli wa sallim